Bray, Bray. Dina tetempuan batin Ratu Radita mimiti ketempo caang. Ratu Radita menicering hak rewas lantaran si horeng nu katempo dina tetempuan mata batin teh kasampak aya si Amung nu keur aya ngariung di karaton nagara aung-aung langit nyaeta nagara siluman buaya teh. Kurang ajar, dasar pengkhianat si horeng si Amung ayeuna geus ngagabung jeung si Mayang Asih. Aing yakin manehna ngahajang ngagabung pikeun malas pati ka aing. Gerentes Ratu Radita katempo ngahuleng pikiranna ngalayang ka waktu ka tukang-tukang. Inget dina hiji waktu kerajaan Belut Bodas kungsi diserang ku pasukan ti nagara Aung Langit nyaeta ku pasukan siluman buaya teh. Harita kerajaan siluman Belut Bodas nepi ka burak-barik, hampir sakabeh rakyatna jadi korban. Malah Ratu Radita sorangan geus rek katewak. Ngan untungna manehna bisa keneh ngabebaskeun maneh lantaran Ratu Radita boga ajian lesang teh nyaeta ajian Belut Bodas. Najan kitu Ratu Mayang Asih, Ratu Siluman Buaya sigana masih keneh ngarasa penasaran, ngarasa dendam keneh. Sigana mah salagi can bisa newak Ratu Radita mah Ratu Buaya masih keneh terus bakal ngemusuhan. Benar-benar kurang ajar. Sigana aing bakal boga urusan deui jeung si Mayang Asih. Aing yakin si Amung pasti ngasut si Mayang Asih pikeun nyerang ka aing. Heuh bener, urusan basa harita oge tacan rengse. Si Mayang Asih masih kena terus ngancam ka aing. Gerentes Ratu Radita deui. Ratu Radita masih kena terus ngahuleng leungeunna ngeupeul meniti peperket. Lamun kieu carana aing kudu guat-guat nyampurnakeun ilmu pangawaruh aing. Lantaran lamun henteu aing bisa binasa. Ratu Radita masih keneh katempo ti peperket. Terus lempang indit ninggalkeun eta rohangan. Teu srog anjog ka rohangan nu sejenna nyaeta rohangan anu sok dipake ngurung jalma-jalma awewe anu dikumpulkeun rek dipake wadal kasaktena teh. Reket pantor rohangan dibuka breh di dinya katempo aya sababar urang wanoja di antara Neneng Alika, Nyi Nenti jeung sababaraha urang wadonya sejenna. Malah dua orang lalaki begal anu harita make baju ceuyah jeung Neng Heni oge aya. Anu harita duanana dibawa ka dinya teh ku si Baruna jeung si Baruni lantaran disangkana Neng Heni teh. Kabeh anu aya di dinya katempo dina kaayaan linglung, sorot matana kosong ngan saukur pulungna polongo. Karek aya 11 urang, masih keneh kurang 8 urang lamun aing hayang sampurna dina ilmu pangawaruh aing teh. Gerentes Ratu Radita. Ratu Radita tuluy huakau gura-gero kasih Baruna jeung si Baruni. Baruni sim abdi nun. Ulan abdi nun. Tembal si Baruna jeung si Baruni. Teila kurunyung si Baruna jeung si Baruni ngurunyung daratang ka dinya. Aya pikir saeunaon nun? Sim abdi siap nampi parentah nun. Nagara urang aya dina bahaya. Kula kudu guat-guat nyampurnakeun ilmu kaula ngan ayeuna wadal anu jang kasakten kaula masih keneh kurang 8 urang. Jadi wayahna aran dikaduaan guat arindit neangan tambah jang wadal kaula. Terus hiji deui perlu dikanyahukeun ku anu dikaduaan. Kade lamun panggil si Amung kudu ditewak. Si Amung ayeuna geus jadi musuh urang, geus jadi hianat ka kaula, geus ngagabung jeung siluman buaya. Cek Ratu Radita. Sebangga kaula nun. Sim abdi duaan ayeuna bade angkat nun. Sejak ngalaksanakeun parentah kaula nun. Tembal si Baruni tuluy duanana caredok nyembah leos ninggalkeun eta tempat. Tuturkeun dalam pangan si Baruna jeung si Baruni anu rek arindit ka alam manusia rek neangan jang wadal teh. Kotempo duanana geus ngarobah wujudna jadi Belut Bodas anu keur pating laleor dina jero walungan. Kadenge si Baruni nyarita ka lanceukna. Ari geus kieu kumaha kakak euy bilang-bilang urang teh? Kumaha naon maksudna sia? Ieu ari si kakak. Kapan masalah urang nu harita oge can beres. Masalah naon sia sok ngomong teh jelas. Heuh kapan harita? Urang salah newak mangsa anu disangka ka urang bikang manusia malah nu ditewak urang teh jalu. Kapan eta teh mun kanyahoan hukan yang ratu mah bakal jadi perkara gede lain. Heeh bener. Tapi geus teu kudu dipikiran teuing euy. Ayeuna bae sakalian urang neangan bikang manusia jang gantina. Uing manurutkeun bae kumaha cek kakak. Tembal si Baruni.
Geus kitu mah tuluy duanana jong-jong ngaleor deui indit ninggalkeun eta tempat. Urang tinggalkeun heula lalampahan si Baruna jeung si Baruni anu keur arindit neangan mangsa jang wadal teh ka alam manusia. Ayeuna cuang ngaguar heula kaayaan di hiji lembur nyaeta lembur Cipansur. Lemburna Cemarah teh anu samemehna aya dina lalakon gara-gara salah wadal. Harita kacaturkeun kaayaan keur membujeuhna burang tengah poe ereng-erengan. Hawa karasa panas, kaayaan di lembur oge kosong. Jalma-jalma keur membujeuhna saribuk di sawah atawa kebunna masing-masing. Di lembur ngan kadeng rame ku sasatoan sabang saning hayam, embe jeung sapi atawa munding di tungtung lembur anu reang meureun pedah candi para bantea ku budak anggona. Dina kaayaan kitu di salah sahiji imah aya saurang awewe anu sabenerna mah umurna geus kolot. Eta awewe teh meureun leuwih ti 60 tahun. Tapi ari rupa jeung kaayana mah teu beda jeung budak ngora umur 30 tahunan. Eta awewe teh si Horeng Cemarah anu boga ilmu awet ngora teh kulantaran boga jimat kalung pamere ratu sireum teh. Cemarah katempo keur sasapu di teras bari jeung sukutna mah terus bae ngagerem gugulunuk. Dasar aki-aki kolot kumaneh ka pamajikan teh ngan mere bae pagawean. Ari kahayang rohaka make hayang ngurus hayam segala rupa bari jeung lain hiji dua eta ngurusna teh make aya puluhna. Ari ngurusna embung miceunna teh hina bae embung tungtungna mah gawekeun ka pamajikan, cek Cemarah. Anu si Horeng Cemarah ayeuna teh antuk nama kacaritakeun teh geus kawin jeung Mbah Radia. Cenah lantaran ngingetkeun anakna teh si Ekek anu boga cita-cita hayang ngajado jeung nyilas maya anak Mbah Radia tapi teu kalakonan. Salian tidinya Mbah Radiana oge terus bae ngolo-ngolo supaya Cemarah daek dipigarwa ku manehna. Kur kitu garapak hayam ngagarapak luncat ka hareupeun Cemarah. Cemarah leuwas jeung seueul. Dasar hayam geos ya. Sarua bae jeung bogana. Cek Cemarah bari hiuk ngabobokeun sapuna tapi hayam teh rikat ngagarapak deui luncat. Habek sapu kalah keuna kana tambang pepoean atuh ceprut. Tambang teh pegat. Pakaian anu kakarek nangisihan teh raragragan kana taneuh. Atuh mun dilambokot deui kotor ku taneuh. Cemarah beuki seueul. Sacape-cape deuseuh kalotor deui bae. Cemarah beuki gugulunuk. Hayam gelo si hayam gelo. Nyiksa pisan sia ka aing teh. Nyiksa sia. Cek Cemarah bari terus bae ngudag hayam bari ngamang-ngamang sapu. Sedangkeun hayamna terus bae lumpat ka jalan ku Cemarah terus bae diudag garapak. Hayam luncat kana pager peleuweur sapu dialungkeun ku Cemarah. Beunang sia hayam edan, cek Cemarah. Tapi hayamna bener-bener giras luncat deui, malah sapu nu dialungkeun teh kalah potong. Keur mah sapu anyar meuli, atuh Cemarah beuki gugulunuk deui bae. Dasar hayam kuclek, si hayam kuclek. Sia nyanyiksa ngaruksak. Awas sia hayam edan, diuber ku aing mah ka mana bae oge, mun beunang dipencit sia ku aing. Cek Cemarah bari tuluy bae manehna ngudag deui hayam. Sigana meureun ku ambek-ambekna Cemarah can sugema lamun hayamna can beunang teh. Tungtungna mah bet bae siga budak bolon Cemarah teh terus-terusan bae ngudag hayam. Ari hayamna bet siga nungulinan. Nampo Cemarah nangarandeg sakedeung hayam oge kalah cicing. Cemarah bacir deui ngudag hayam ngabalecet deui lumpat. Ku Cemarah terus bae diudag sampai ka hiji waktu eta hayam luncat. Celek entrep dina pagar hareupeun imah tua kampung. Cemarah anu masih kana jauh reg bae eureun turikot nyokot batu rada gede katayap. Cemarah leumpang lalaunan ka katayapan nyekel batu. Tuluy nguliwat ka satukangan rungkun. Satuluyna Cemarah ngangkat leungeunna rek nenggorkeun batu ka hayam. Make dikeker heula sagala di lempeng kana hayamna. Tuluy bet siga budak Cemarah ngitung sampai ka 3. 1 2 3 beunang si hayam edan. Cek Cemarah bari nenggorkeun batu mun ditarik.
Tapi si horeng teh hayam bener-bener giras pisan, hayam mah gede-gede hiber. Ari batuna terus ngeblesul, kempreng kalah benang karena kaca imah tua kampung. Atuh Cemarah teh meni luas, waduh cilaka, kalah benang karena kaca imah tua kampung. Cek Cemarah bari tuluy dongkok nyumput dina handapun rungkun, hatena keketegan. Sieun tua kampung anu boga imahna kaluar tuluy ngambek. Ari di jero imah tua kampung si horeng tua kampung teh aya di imah kabeneranna teh katampokeun ngobrol jeung pamajikanna di tengah imah barang ngadeng kaca imah napak kulumrang tua kampung jeung pamajikanna meni leuwas. Har bapana eta aya naon pak kulumrang kitu? Cek pamajikanna. Iya naon nya? Sadana mah geuning kaca peupeus. Ini kan kali itu bapana. Tua kampung jeung nangtung leos ka amben. Ana breh teh si horeng bener kaca imahna peupeus. Keur mah kaca imah teh anyar pisan nang masang. Oh bener ibuna eta geuning bener kaca peupeus pedahna hanya. Cek tua kampung bari parona mancrong kana bubuk kaca anu anyang-anyangan. Hah? Peupeus teh pedahna bapana? Teuing puguh sigana mah anu nenggor. Breh di belah juru aya batu sagede peureup kot ku tua kampung dicokot bari gugulunuk. Bener ibuna anu nenggor kaca teh. Yo batuna meni gede sagede peurup. Cek tua kampung. Rubiahna patua nyamper ka hareup kaget nampa bubuk kaca anu pabalatak. Rubiahna patua meni ambek. Teangan manusana bapana tuman. Eueuh pisan. Teangan kan itu minta digantian. Cek rubiahna patua. Tua kampung geus teu loba omong deui, tuluy muka pantok leos keluar. Cemarah anu keur nyuput dina rungkun, katempo sirahna rada nongol, barang nempo tua kampung langsung nyurup deui. Aduh cilaka, itu bener tua kampung keluar ti imahna, ambek sih kana mah. Aduh ka aing mah, aya bae pimasalaheun teh dasar gara-gara hayam edan. Gerentes Cemarah, hatena deg-degan. Rek lompat kabur tapi sieun kalah beuki kanyahoan. Tungtung mah Cemarah teh nyumput bae di satu kangen rungkun bari hatena beuki sesebelakan. Keur kitu marangana aya saurang budak ngora liwat. Kaget nempo Cemarah anu nyemput bae di satu kangen rungkun teh. Kumaenam eta budak ngora teh ngaranna geula eureun nanya ka Cemarah. "Kenaon Cemarah? Nah nyemput bae di dieu atuh siga nu keur sasamunian bae." Kos budak Cemarah mah. Cemarah ngantelkeun celukna kana bibir. "Cicing maneh sungutna? Awas ya lamun omong ketua kampung bebeja kami di dieu." Cek Cemarah. Kata budak ngan saukur seuri tuluy leos bae leumpang deui ka hareup. Pas kabeneranna pasaran rog jeung tua kampung anu keur neangan jalma nu nenggor kaca imahna. Eta budak ku tua kampung ditanya, Ke, kudu heula sakedeung euy." Cek tua kampung ditaheureun ka eta budak ngora anu tadi. "Bade aya pikeun naon patua?" Tembal eta budak ngora. "Oh di maneh rek ka mana? Tatos di mana?" "Bade ka payun patua, eta bade ninggalian kalapa, bade diical." Tembal eta budak deui. "Maneh nempo jalma nu ninggal kaca imah kuring teu?" Eta budak ngahuleng inget kana kalakuan Cemarah tadi. Eta budak ngagerentos dina hatena. Boa-boa Cemarah anu dimaksud ku patua teh. Aing jadi curiga. Darekna atuh Cemarah nyebut bae bade jeung cenah ulah loba omong ka patua. Gerentes eta budak. Nempo eta budak kalah ngahuleng tua kampung nanya deui. Ditanya teh kalang huleng. Ida ing nempo teu jalma nu nenggor kaca imah kaula. Eta budak teu nimbalan, tapi kalah malik kepala bahrungkun bari leungeunna nunjuk. Tuluy leos bae indi teu loba omong. Tua kampung rada seueul nempo kalakuan eta budak. Nah, eta budak teh teu nimbalan padu nunjuk bae. Tapi maksudna mah meureun nuduhkeun di pal bahrungkun, cik ek ditempo ku aing. Gerentes tua kampung bari tuluy lempang muru ka pal bahrungkun. Barang geus anjog ana breh. Tua kampung renjag, Cemarah oge renjag. Oh, jadi Cemarah anu geus nenggor kaca imah kuring teh. Cek saha kuring nenggor kaca imah patua? Eta buklina Cemarah nyumput di dieu. Sok ngaku rek naon nyumput lamun teu rumah sama. Cek tua kampung deui. Bener patua, kuring mah teu rumah nenggor kaca imah patua. Sumpahna ge henteu. Ari geus nah nyumput di dieu, sok ngaku. Lamun teu ngaku ku kuring dibawa ka bale. Laras patua laras, kuring mah teu rumasa. Atuh naha? Cek kuring oge kalah nyumput di dieu mun teu boga salah mah. Nyaanan kuring mah teu rumasa nenggor kaca imah patua mah ngan enya ari nenggor hayam mah ngan hayamna luncat, ari nu beunangna kalah kaca. Jadi kuring mah teu salah.
da teu niat nenggor ka cai mah patua. Kitu ngaranna nenggor. Pokona mah ayeuna kuring mah geus mung alasan deui. Lamun Cemar mau ngagantian kaca kuring, ku kuring marek dibawa kana berwajib. Cek tua kampung. Cemar reuaseun buru-buru nyarita ka tua kampung. Ulah tuh patua ulah. Geus kajen ku kuring digantian, tapi kira sakedeungnya kuring rek balitungan heula. Cek Cemar bari jeung teu nunggu deui jawaban ti tua kampung. Buru-buru becir bae mehna ngudak-gudak ngora anu tadi. Eureun heula si Rustam. Cek Cemar bari ngahalangan jalan. Reg atau budak ngora anu disebut si Rustam teh eureun. Aya naon deui atuh Cemar ya eungina kaburu. Ari maneh nas ya. Sungguh teh loba omong. Kapan cek kami teh cicing ulah loba omong ka tua kampung. Da kuring mah teu masalah loba omong ceu. Ari kitu nah tua kampung nyarekan Kamis ya. Ye nyaan ceu. Kuring mah teu loba omong. Tanyakeun bae ka patuana sing teu percaya mah. Tan tadi tua kampung nanyakeun saha nenggor ka cai mah. Kuring mah teu nembalan. Sungut mah cicing nyaanan ceu ngan curug kuring nunjuk. Dak jadi kuring mah teu salah cek Cemar ulah loba omong da teu loba omong. Euy mah bejan ku curug lain ku sungut. Cek eta budak. Cemar gregeteun seueur. Eta teh sarobe ontolohot diwajok-wajok sia ku kami. Cek Cemar bari ngageremet. Sedangkeun eta budak nama leos bae indit geus teu loba omong deui. Cag urang tunda deui heula. Ayeuna cuang caturkeun heula kaayaan si Bangpak anu geus lila teuing katunda. Barang harita si Bangpak ragrag kana jurang, awakna katepung ngagoler, nyelap dina hiji tangkal. Harita kaayaan si Bangpak teh geus tempes-empes, meureun geus kapiuhan teu sadar kana naon. Keur kitu burudul pasukan silem ngantai, leumpang mapayan tangkal siga bae prajurit anu keur gerak jalan. Barang anjog kapalebah awak si Bangpak anu nyelap, pimpinan silemna mere komando supaya pasukanna eureun. Eureun. Atuh reg sakabeh pasukan teh eureun. Bet bae siga mobil nu direm ngadadak menipat tabrak-tabrak. Aya naon teh Panglima? Aya naon? Aya naon Panglima? Aya naon? Tanya anak buahna. Si Horeng ieu pasukan silem teh mangrupakeun siluman anak buah Ratu Puspasari anu harita Cemar dina lalakon gara-gara salah wadal kungsi nganjang teh ka nagarana. Itu tempo aya manusia anu nyelap dina tangkal. Lumayan eta teh rezeki gede jang urang. Disambahi jang dahar sanagara mah sabulanun oge. Cek pimpinana bari nunjuk ka pelebah si Bangpak. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.